mengakibatkan luputna iman teh lepasna iman teh ngadolim ka orang Islam. Urang jeung papada urang teh muslim sadayana. Punten Bu, organisasi di Indonesia diakui ku negara aya Muhammadiyah, aya Nahdlatul Ulama, aya Persatuan Islam, aya Syarikat Islam, aya Matlaul Anwar, aya PUI. Tah eta teh wargi urang anu kudu dijaga urang sadayana. Beda dina ritual dina cara ibadahna sarua dulu urang eta teh. Urang ngahina wargi urang, ngabid'ahkeun, nyirikeun ka dulur urang, nganyeri tapi keun ka nyeri tah. Ngadolim tah ka dulur urang. Eta ngakibatkeun pegatna iman. Teu kengeng aya umat Islam anu ngarasa kadolim ku urang. Lamun urang ngadolim ka papada urang umat Islam ngakibatkeun dicabutna iman dina hati. Teu kengeng ucapan urang jaga, ulah ngahinakeun ka urang kepada urang. Pan urang sok kieu kade sia tong urang. Beda akidahna jelema eta mah. Ulah nyebuteun beda akidahna. Beda cara ibadah, karena beda fur'iyah, beda syariah, ini beda akidah. Dasar dan oge ti Kangjeng Rasul ngan gaduh ilmu masing-masing. Ieu mah nyanana ti Imam Maliki, ieu mah nyanana ti Imam Hanafi, ieu mah ti Imam Syafi'i, ieu mah ti Imam Hambali. Kitu pun dari sami-sami eta teh. Dina Quran sareng hadis, dina ijma sareng qiyas. Nu ieu mah maca bismillah, maca Fatihah teh ieu mah teu. Urang pa maca bismillah oh Imam Syafi'i. Gitu. Imam teu maca bismillah, Imam Maliki. Nu ngartos mah ieu ngahargaan. Imam Sudes kantos ibu ngadangu Imam Sudes nu umroh rupami tema umroh di ditu di tanah suci sok maca bismillah tara panunya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kantos Imam Sudes tadi ke Indonesia di Masjid Istiqlal. Di Mekah nama Imam Sudes maca bismillah. Ente maca bismillah disunnahkeun laun maca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi nalika ayeuna naon? Ngimama di Masjid Istiqlal jangan ada maca bismillahirrahmanirrahim na Fatihahna. Naon uningaeun da ulama. Sabab naon Indonesia mah madzhabna seunah Syafi'i, maka Imam Syafi'i mah nyunahkeun mangawajibkeun maca bismillahirrahmanirrahim ngahargaan ka urang. Kantos kapungkur saurna cek sepuh pan angkat haji teh ibu nganggo kapal kapur mah ieu kapal laut kapal udara kapal laut dina hiji waktos ormas ketua ormas besar itu di desa kapal Muhammadiyah sareng NU. Muhammadiyah Buya Hamka, NU Kiai Haji Idam Khalid. Ari Muhammadiyah mah tara kunut, ari NU mah gatol kunut teh. Tah imaman subuh teh dipilih. Teh diundi gitu. Sa imam bagian ayeuna subuh ayeuna Buya Hamka, subuh ayeuna Kiai Idam Khalid. Kira-kira waktu Buya Hamka ngimaman subuh. Allahu Akbar. Beres 2 rakaat. Pas ruku terakhir Buya Hamka pan tara kunut. Ngadadak Buya Hamka ngangkatkeun pandangan kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Cek jamaah Muhammadiyah. Nah, Buya jadi mah Allahumma hdina fi man hadait. Beres deh. Bet nengok kunut di belakang cenah aya Kiai Idam Khalid. Itu tokoh NU Nusab Kunut. Jadi imam teh ngahargaan saha? Ngahargaan dipangkar. Ayeuna Buya Hamka naon? Ngangkat pandangan. Di waktos Kiai Idam Khalid jantan ngaimamanana subuh. Di Arab ku umat orang Nahdlatul Ulama nya Kiai Idam Khalid dia subuh ngangkat pandangan. Henteu ngangkat pandangan, langsung ruku, langsung sujud. Taya